Sampurasun. Rampes. Rasanya Kang. Punten ieu bener bumina Mbah Sosrok. Muhun, emang pada aya naon nya? Bade aya prayogi Yogi naon? masalah perjodohan. Oh, laras pisan akang dugi ka dieu. Nya sok enak mangga kalebet. Aya Mbah Sosrok. Aya, mangga. Mangga. Sampurasun. Saya sok mangga kalebet. Ki, Sareng saha teh? sareng abdi ai. Ieu, Iya, Tian. ieu teh kepergian naon ieu? Duaan teh dongkap ka dieu. Iya, abdi bade naroskeun masalah jodoh. Jodoh. Ya. Ai ieu bade Sami, sami. mun dia teh putus wae, Oh, kenalan putus wae, tos lami teh teh. putus lami, Ai sabaraha sih tah upami dieu teh? nya tilu dinten tos Tilu putus dinten? deui mun Oh. gitu. Menawi nyunkeun atuh solusina eta kumaha? Nyun ke bantu salam. Oh, mun aya si Ujang kumaha si Ujang ieu? Iya, abdi Terus jadi apa? kieu Mbah. Abdi teh kan sering resep lah gitu. Oh. Resepna teh ka bogoh batur wae Mbah gitu. Kabogo batur kumaha maksudna? Jadi resepna teh itu ka awewe batur. Ka awewe gitu. batur, Ka- oh. ka- Ya goreng kayak gitu mah teu meunang urang resep ka awewe batur mah. Jadi solusinya kumaha tah Mbah? Bener dong ka Pade teh bener pisan. Sok hayang kumaha ge di dieu mah tos seueur anu tos kabuktos tos datang ka dieu mah. Alhamdulillah tos babaraha jami darong kabeh tos aya hasilna dong ka dieu teh. Ayo ngawitan hoyong eta hungkul. Hoyong ieu hoyong di dekeutkeun gitu, hoyong didekeutkeun sareng awewe gitu. Oh, tapi ulah kabogo batur nya. Hmm. Kayak aya yeuna di bade pasien ku abang kayak anu mujarab aya di dinya sia Sami, sarua yang yang di dicakatkeun jodohna. oh, Pami persyaratanna na aya naon wae, Mbah? nyangkin aya anu aya tahap-tahapanna nya aya nu tahap hiji kadua katilu tah tinggal kayak milih pada nu mana masalah kan beda-beda mahana titilu eta aya nu ampuh leuwih deui ampuh tah aya tilu bade nyokat mana gitu kayak tinggal milih ti Berarti bertahap nya Mbah. lain bertahap jadi aya mun caranya mah tingkatan aya ka hiji kadua katilu aya nu leuwih sakti pisan dari katilu mah tapi maharna beda-beda ti tilu eta teh. Nah kira-kira di duaan ieu yang bade milih mana tinggal nyarios tin ku abah dipersiapkeun. Kira-kira bade nu tingkatan Ya kabaraha? nyandak level 3 we Mbah. Level 3. Aya sia Muhun sami anu katilu wae lah. nu katilu. Ya, tos pusing ya teh. Nu sakti sakalian. Muhun tos diomongkeun ku tetanggi wae ya teh. Ngan atosna mahal ya anu katilu mah maharna. Sasawios. Wios, siap berarti. Siap. Yakin lah abdi ieu keun lah nya abdi bade nyandakeun lah yeuna persyaratanna kanggo ieu duaan same bade dipandian kieu teh ku abdi. Masalah kada dibersihan heula ieu duanana teh. Masalah aya aura-aura goreng di dieu teh ieu kudu dipandian bener-bener supaya si awewe teh nempo teh mencang ka kabehan teh. Kira keureun nya. Kumaha sih? Dukun teh bener tuh. Buka ieu ge saur batur mah bener. Saur batur mah bener. Jadi itu tempatna pengasihan. Sina jauh-jauh teh itu bener teh. Kumaha dukun? Ya kumaha kene. Santai sepados ieu lah sepados ngeunaheun urang ngobrolna sok aya mangga sok dilihat supaya enakeun ngobrolna Kada repot-repot. tapi ya ngan ieu ge ngan aya ieu hungkul teh da ieu teh kuehna Supados saya mah ieu, Mbah, aya warnaan ya teh cairna teh, Mbah. hungkul ngan aya ieu hungkul tah ngan aya cai hungkul cai herang Ya Mbah atuh anu nyembuhan sanes ambu. pugu teu aya buna teh ti awal ge apa abah teh jomblo ya ti mimiti ge Aduh. Oke, Salah. salah. Jauh-jauh tiga. Ya saya balik ah ke rumah bah. Ka mana ya? Can beres ya. Sang kacang panjang anu pondok ucing. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lembur